manggih deui jeung Nini dina carita sudah serem Jumat wage. Tong ngadengkeun carita ieu paruduaan. Isi aya anu katiluna. Jeung kahade tong poho like jeung subscribe na. Ameh maraneh bisa nyaho oke. Lamun aya carita nu alanyarna deui. Ieu carita teh pernah dialaman ku barayana Nini. Anu ngaranna teh Neng Ita. Nya cenah nama diririwaan ku tatanggana anu geus maot. Sok geura dengekeun nya caritana. Prung. Kemana tuh? Yalah yang missing terkuat ke zaman heula. Tuh ditinggalkan sorangan di dia. Naon atuh meuni embung we pajauh teh ieu mah. Mani GR era lain pajauh tapi ya asa kareun perasaan teh. Keung naon atuh? Ni borangan teh kacida. Ni kujuri gue sieun. Ngajeng atuh toilet teh nya. Bisi kaurusutan geraya ya. Beda ti sasari. Penting hari tamah rarasaan teh maning asa karareung. Ngaran kuring anu katalahna Ita. Kuring bisa disebut keun masih keneh panganten anyar. Kuring menangkeun salaki ka orang paseh panututan anu ngaranna teh Cepi. Kejadian ieu marupa kejadian anu aneh tapi nyata keur kuring. Jeung seutikna rada pikasieun. Kejadian ieu teh tempatna masih keneh aya di lemur kuring di daerah Ciberem, Kampung Siluman, Kota Tasikmalaya. Dah harita teh pas anyar kawin kuring teh ngontrak teh jauh ti imah kolot. Ngan imah nu dicicingan ku kuring mah rada asup di ka jero. Ngaliwatan balong, lahan kosong, kebon. Emang teu jeung celing teuing imah teh. Aya tetanggangan rada angang hari asup ka jero nama. Jadi rada jauh ti jalan desa teh. Mun arek ka imah teh mapay jalan satapak. Siaa mani lila ngising teh. Ngising sare eta teh. Pugu nyari beteng ya teh. Padahal tadi ngabaso di radaan asa teu loba teuing sabena teh. Tapi ayeuna meni asa nglibek beteng teh. Tah dengekeun. Kita tadi
asa lain suara anjingnya di belah kulon. Aya naon ya? Jeung deui asa beki ngadeketan ka pelebah dieu nya suara anjing teh. Maju mapai ka pelebah dieu. Lah eta mah anjing keur bereger perebutan bikang biasa parasea. Jadi garaneng. Ih si AA lain ieu mah beda meni asa kareung puguh hawana. Anya teu asa justru ieu mah jadi nate mani asa kareung kitu kana hatena teh. Tah jaba aya nu baung deui tara-tara anjing teh. Tapi bener oge nya asa tataraeun anjing teh mani asa laragek kieu. Sabot kerupak ngobrol jeung jara-jara kuring teh harita hayang nempo kaayaan di luar. Coba kuring teh nangtung muru kana hordeng, ya penasaran hayang ningali kaayaan di luar. Terus kuring teh melengekeun hordeng ningali ka sabudaran imah tulak tilik nempo kaayaan di luar. Emang dah di luar teh sepi, jempling, ngan saukur kadenge suara anjing silih teh malangkul. Geus beres nempo kaayaan di luar mah nya kuring ge nutupan di hordeng balik deui ke tengah imah kana kursi. Dan sabot kuring geus nutupan hordeng terus lempang aya anu aneh. Naha bat suara anjing nu tadina silih teh malan teh ayeuna mah ngadak-ngadak jempling. Nah anehnya suara anjing teh bet ngadak-ngadak jempling nu hiji acan anu disada. Duka tuh sigana mah aya nu ngagareuwahkeun teh aya nu ngabuburak jadi emeh arinit meureun. Harita kuring teh bet jara-jara hayang ningali deui kaayaan di luar. Coba kuring teh muru deui kana pelebah hordeng. Pas muka hordeng ningali ka pelebah luar. Nah, kebong teh kuring harita ngebet. Soalna di luar aya jalma anu keur nangtung. Katingalin lama siga awewe di pelebah hanapeun tangkal kelapa. Hadiah gerak hadiah sebenernya tinggal itu di luar aya awewe ngajantung hanapeun tangkal kelapa. Wow, itu sahanya Sok aneh nyawi ngomong apa tuh dah lain orang dia.
Keheula eta mah siga anakna si Eti orang Kulon, si Wina gini. Nah kenaonnya manehna ngajantung dinya soranganan. Raya masalah gitu. Jeung itu ketingali tungkul eta tadi. Ditinggalin teh. Raya masalah muridnya. Juga tuh tanya samperkeun bisi keraya masalah bawa ka dieu tah. Ya bere cai heula bere nginum di dieu. Tapan eta haneut keneh anyar naheur. Ajak ngobrol di dieu. Aya tah anteur. Sieun sorangan mah. Nya sok ditinggalikeun di dieu di lawang panto. Da deket ieu atuh. Jeung sieun sagala. Kan wawuh lin maneh jeung eta saha teh si Wina. Nya kusabab teh jauh teuing di harapan imah. Jawa ditempokeun ku salaki. Terus sakuring teh ancong ka handap nyamperkeun eta awewe. Win, kenaon maneh ngajantong sorangan di dieu? Terus sakuring teh ditanya. Malahan sababaraha kali nanya. Nah, teu nemalan wae si Wina teh. Naonnya? Jeung deui katinggalin aku kuring. Mani asa pias, sepa, getihan. Kuring teh da teu curiga naon. Hayu tuin. Urang ka imah aya cai-cai atuh gitu mah. Terus leungeunna teh ku kuring teh dibetot. Nah, pas dicagap leungeunna teh. Mani asa karasana teh tiis. Siga anu geus kaluar tina kulkas tiisna teh. Kuring ge nah teh gerentes. Nah, aya teh leungeunna teh mani tiis kieu. Kuring teu loba pikir. Terus dibetot ku kuring teh diajak ka imah. Sina dieu kena terlas daya kursi. Kayaknya Win nyanak heula caina. Cai hangat itu anyar naheur. Sakalian atuh eta tah jeung kuehna aya keneh lin anu na toples. Sup kuring teh ka jero. Bareng di salaki. Nah, ari salaki mah diuk dina kursi. Ari kuring mah init ka dapur. Bawa cai jeung kue. Basa kuring balik deui keluar arek mikeun cai jeung kue teh. Kuring ngarenjak deui wae. Soalna si Wina anu tadina diuk dina kursi ayeuna bet jadi eueuh. Nah hari si Wina ka mana? Naon kitu? Ya eueuh si Winana ka dieu geura. Nah ka mana nya? Jeung salaki kuring teh nangtung nyamperkeun ka pabah kuring. Bari kuring ge terus merorat-rorat keluar ningalian. Sugan we katingali aya si Wina. Nya ka mana? Eueuh. Mani asa tereh eueuhna teh.
siga nu ngaleungit. Tuh itu meureun tuh. Narapeun tangkalang ka lain. Bener. Mani geus jauh geuningannya. Lumpat tak? Ngarep kudu ka ciri mah. Kaciri Siwina geus ngajanteng dina hanapeun tampang nangka. Ku anehna teh naha bet geus jauh. Da rasaan mah masih lumpatnya anggar kudu kaciri. Harita katinggalina teh Siwina nyaharep ka pelebah imah kuring atawa ka kuring duaan anu sarua nolong ka manehanana. Tepung silila Siwina ngajungjungkeun leungeunna ngadadahan ka kuring. Nya kuring nya harita spontan ngabales balik ngadadahan deui ka manehanana. Sanggeus kitu terus Siwina teh balik. Manehana indit ka pelebah anu parwek jeung katinggalina ku kuring mah ngempangna teh siga anu ngalayang ngageleyeun. Gus asup ngaleungit ka pelebah anu parwek. Ayo asup. Geus balik meureun Siwina ge. Bae antepkeun lah, yuk. Harita kuring ngarasup ka jero. Sanggeus ngulakan panto, kuring langsung asup ke kamar. Rek sarare. Sanggeus ngagoledak, kuring ngadenge aya suara speaker di masjid. Assalamualaikum. Innalillahi aya kabar di rumah sakit anjeunna kecelakaan sakali deui. Ya, Pak, ada nuhun teh. Gini, Siwina gini anu maot teh. Lamunnya Siwina anu maot, ayeuna masih kan di rumah sakit. Ayeuna bieu saha atuh? Wah, gitu geuning caritana teh. Anu sok padahal tetanggana teh geus maot. Samemeh diwawarkeun di masjid.
manehanana ngadatangan heula ka Neng Ita. Pangih deui jeung miminya dina carita nu anyar. Kahade tong poho like jeung subscribe-na.